Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamu ari uluk salam qabla suali eta memeh nanya. Paman mangka ari sajalma bada eta ngamimitian ieu eman kum ka aranjeun bisuali kana nanya qabla salami dina samemeh salam fala tujibuhu mangka ulah ngajawab aranjeun kana itu salam. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Najar an Umar katampi ti Umar. Assalamu ari salam ismun eta hiji jenengan min asma'illahi ta'ala tina pirang-pirang jenengan Allah. Wada'ahu nyimpen Allah kana salam fil ardi di bumi. Paabsyuhu mangka kudu nyebarkeun anjeun kana salam bainakum di antara aranjeun. Fa inna rajulal muslima mangka saenyana lalaki anu Islam ida marro eta di mana-mana ngaliwat ieu rajul bi qaumin ka hiji kaum fasallama tuluy maca salam ieu rajul alaihi ka kaum paraduhu mangka ngajawab itu si kaum alaihi ka rajul kana mangka aya lahu eta tetep ka itu si rajul alaihim ngelehkeun ka kaum naon padlu darajatin kautamaanana darajat bitadzkirihi kalawan nuturna rajul iyahum ka itu kaum assalama kana salam. Pa ilam yaruddu mangka lamun teu ngajawab itu si kaum alaihi ka itu rajul wa radda mangka ngajawab alaihi ka itu si rajul saha man jalma huwa anu ari itu man khairun eta leuwih alus minhum ti itu si kaum wa atyabu jeung leuwih alus wa atyabu tegasna leuwih alus. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis ala Baihaqi Imam Baihaqi an Ibnu Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud. Asam'u ari ngadenge wa ta'atu sareng taat hakun eta hak alal mar'il muslimi ka hiji jalma anu Islam pima dina perkara ahaba anu mikaresep ieu si mar'u au kariha atawa mikangewa ieu si mar'u. Malam yukmar dina salagieun teu diparentah ieu si mar'u bi maksiatin kana maksiat. Fa iza umira di mana-mana diparentah ieu si mar'u bi maksiatin kana maksiat fala sam'a mangka ulah ngadenge alaihi ka itu si alaihi kana ma wala ta'ata sareng ulah turut kana itu ma. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. As-sunnatu ari sunat sunatani eta aya dua sunat sunnatun kahiji sunat pi paridotin dina pardu wa sunnatun sareng kadua sunat pi ghairi paridotin dina salian anu pardu anu dipardukeun. Pasunnatu mangka ari sunat allati anu fil faridoti dipardukeun asluha eta ari asalna ieu sunat fi kitabillahi ta'ala eta tetep dina kitabna Allah ta'ala. Akhduha ari nyokotna sunat hadiyun eta jadi pituduh watarkuha sareng ari ninggalkeunana sunat dolalatun eta sasar. Wa sunnatu sareng ari sunat allati anu laisa henteu aya naon asluha asalna ieu sunat fi kitabillahi ta'ala eta tetep dina kitabna Allah ta'ala. Al akhdu ari nyokotna biha kana itu sunat padilatun eta unggul watarkuha sareng ari ninggalkeunana sunat laisa eta henteu aya itu tarku teh bi khatiatin eta salah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani. Harfus syini ari ieu eta huruf syin. Syabun ari budak ngora sakhiyun anu berehan hasanul khuluqi anu alus budi pekertina ahabu eta leuwih dipikaresep ilallahi mungguh Allah min syaikhin bakhilin tinimang aki-aki anu koret abidin tukang ibadah sayyi'il khuluqi anu goreng budi pekertina. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Syahidu zuri ari saksi anu palsu la tazulu eta teu eureun naon qadamahu dua dampal suku na ieu si syahid hatta yujiba sehingga netepkeun Allah Gusti Allah lahu ka itu si syahid annaro kana neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Hakim Imam Hakim. Syarul majalisi ari panggorengna pirang-pirang tempat diuk al aswaku eta pirang-pirang pasar wa turuku sareng pirang-pirang jalan
Wa khairul majalisi sareng ari pang alusna pirang-pirang tempat tiuk. Al masajidu eta pirang-pirang masjid. Pa ilam tajlis mangka lamun teu diuk anjeun fil masjid di jero masjid. Falzam mangka kudu natepan anjeun baitaka di imah anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Wasilata katampi ti Wasilah. Syiarul mu'minina ari cirina pirang-pirang jalma mukmin yauma yub'atsuna dina poe dihudangkeun min kuburihim tina pirang-pirang pakuburanana itu mukminin la ilaha illallah eta ucapan la ilaha illallah wa 'alallahi jeung ka Allah pal yatawakkal mangka kudu tawakal saha al mukminuna pirang-pirang jalma mukmin. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Mardaweh an Aisyah katampi ti Siti Aisyah. Syafaati ari syafaat kami yaumal kiamati dina poe kiamah hakun eta hak. Palam yu'min paman mangkari saha jalma lam yu'min eta anu henteu ngimankeun ieu si eman biha kana syafaat lam yakun mangka henteu aya itu si mukmin min ahliha eta tina ahlina ieu syafaat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ibnu Manba an Zaid bin Arqam katampi ti Zaid bin Arqam. Wallahu a'lamu bissawab.